Bos Galon. Bos Galon di Sarangan Sarawaka. Abah Minju. Tas sekap dah mau lincah-lincah. Bos Galon diaturan mangga. Aringgis. Abah Minju. Mana nyeri teuing Abah Minju ditampilankeun batin geri sore. Aduh Abah Minju kapayun heula kebutuh lalaki curang boga rasa sok ieu aing. Aduh taroma joget heula Abah. Aduh Abah Minju sawer aduna nyeri moal beunang diubaran najak tukuran bae kitu panesan mengpengorak kene mengpenguran can patian baik geras serakeun talak tiris sakalian kan kebutuh lalaki curalit. Abah boga rasa sok ieu aing batin cerik jadi sore. Abah Minju ka dieu Bang itu tuh burak kapalin dia Abah. Ih, joget heula Bos Galon Bos Galon Bos Galon Bos Galon Abah Minju. Atur nuhun Ibu Hajat aya Ibu Hajat kapayun cenah Ibu Hajat diantos Ibu Hajat. Mana nyeri teuing nyeri hate ditampelarkeun seroban eling. Aduh alaya ku tegakeun disukur nyung subuh. Ibu Hajat kapayun heula batin cerik di sore. Ibu Hajat sayang kapayun heula nyeri soal benang lebaran ajak tutikuran bae kitu panasaran mengpengorak kene. Ibu Hajat anu bager baik geras serakeun talak tiris sakalian kebutuh lalaki curali boga rasa. Ibu Hajat nu bager batin cerik nyeri sore. Ibu Hajat nu geulis kapayun heula. Bu, Ibu Hajat diantos sanasa. Mumpung salse, mumpung rineh cenanya. Mangga Ibu Hajat. Dede nu dipayun aya saha wae. Taacannya. Ibu Kaur. Aya Ibu Kaur alhamdulillah. Abdi gaduga bogong anyar moal elek nu dipayun jangkung agung nu ayeuna jangkung agung sami ageuna saka geuning sarulana. Bu dasar 11 aguna masih bujangan padahal atos timbitan anak madura. Ibu Kaur lima kali menangkeun lalaki buaya karena goreng kapelet gula lagi dasar buaya. Ibu Kaur lima kali menangkeun Ibu Hajat. Bu pali dieu gara-gara goreng kapelet gula lagi. Ibu Kaur dasar buaya. Dua kali menangkeun lalaki